Pangmalikeun urut jang, jurang garam 3. Aya pamulangan mah bae jang ujang lah. Wah edan euy. Wah 5.000 atuh. Kira aku aya pulangan. Kan bigi lamun aya pamulangan. Waduh. Asa apa? Alas ya tukang kredit. Gawat ya mah. Asa anyar ngasah da, tapi can pernah dicobaan seket apa henteu. Har kunaon ti jelema teh, jo lumpat teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, gimana setoran untuk bulan ini? Udah ada? Meni asa cikeneh mayar teh. Ayeuna geus mayar deui. Wah, kopi heula. Wah, mantep jang. Tuna jang, nya jang. Cik. Sabaraha deui cicilan teh atuh? 4 kali deui, Cek, ngeuceu teh. Jeung minggu nu ayeuna eta teh? Henteu, Cek. Jeung minggu ayeuna mah 5 kali deui euceu teh. Tah, mayar nu cicilan nu kalima. Kade tah tuliskeun. Biasa teh beres-beres. Sakitu nganyuk ku Tupperware. Pan euceu nu hayang dicicil teh 10 kalieun. Jajamet, Kumaha, Cek? abi mulang ti payunnya. Atos beres ngaritna? Atos cek. Jang. Mantap pisan kopi jang. Tok ngopi heula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha? Mantap deh. Gila jang. Rasem kieu jang. Ngopi teh jeung udud mah. Meuli atuh. Pangmalikeun urut jang, jurang garam 3. Aya pamulangan mah bae jang ujang lah. Wah edan euy. Wah 5.000 atuh. Kira aku aya pulangan. Kan bigi lamun aya pamulangan. Bae jang ujang. Aing mah. Cek, mana? Naon nu mana teh? Ojo masuk pura-pura poho. Ieu setoran minggu ayeuna. Siga nama minggu ieu cuma bisa mayar. Teu bisa gitu, Cek. Ntar kalau bos saya nanya gimana? Mun minggu harap didobelkeun kumaha? Kan ieu macam pernah telat bayar. Hari ece, pan saya mah lain petugas dinas sosial. Pan abdi mah petugas penagih hutang, Cek. Ieu we, Cek, pami ace ayeuna teh acan bisa mayar, engke sore abi ka dieu deui. Ece kudu mayar. Iya ari teh asa anyar ngasah da, tapi can pernah dicobaan seket apa henteu.
Harku naon ti jelema teh. Jo lumpat teh. Cemangan ngaluarkeun arit hungkul. Aing mah ye cai teu hurung di rek masak erek ngumah badah teh ieu teh. Si Ujang ke mana di? Waduh, asa apa? Alas ya tukang kredit. Gawat ya mah. Asa apa itu? Alus. Isu keneh geus ngopi. Alus. Lain mantuan menerkeun cai mah kalah ka ngopi kemana itu. Palan kamari. Arek diomekeun selangna dibersihan. Ye, lamun geus aya cayan mah geus moal nitah ka maneh oge atuh. Sok boro ngopina. Geus beres eta langsung menerkeun cai. Teu rek ngeunah-ngeunah aing. Meni lila, kita meuli rokok wae ge. Kalem atuh minum heula ieu saya capek. Da saya teh lain anak ieu wa. Langsung cering ka warung, cering ka dieu. Untuk perjalanan atuh urang teh. Cai naon ieu teh wa? Pakai seger kieu Pak. Oh, Akso. Tok, mana? Buru rokokna. Tahu Aha, 2 batang. tiga nama. Tadi murag di jalan wa. Mata kerada lila tadi neneangan heula. Ah, sia mah anjing sok bohong waduh ka ieu naon? Tah, Aing meni kira ge sabatang aduh kapanggih we. Euy, ada yang jelema anu koret teh. kunaon ari ece nih haheho kitu. Alas ya, jika nama kapangiheun ya. Pokoknya mangke lamun aya neangan ece bejakeun ece pulang kampung gitu nya. Pulang kampung aya ce. Pan itu kan aya di kampung ce. Ah, pokoknya mah sabisa-bisa we amun aya neangan Cijamet. Ini gitu tak apal we. Oh, ce, geus we atuh. Aya mah ce, rek mah nyumput di dieu tah di kolong. Heuh tuh nya. Ece nyumput heula. Anjir. Bau naon ieu teh euy? Aing itu jah. Ninggal Cijamet ngaliwat, Aya naon kitu mang? abi ti kredit barang. Kaleresan ieu teh Cijamet teh tos 4 kali nunggak kana cicilan teh. Kebeneran pisan Kang. Engke, akang mun panggil jeung si Jamet. Bejakeun kitu, abi ge milarian sami, abi ge da boga hutang si Jamet teh tos 4 bulan. Bau naon? Ieu Tong malong ka saya tuh mang. Tuh malong mah ka ditu tuh. Ampura saya itu. ngantos atuh. Hari kitu mah abdi bade ka rumah Cijamet heula.
Kade Kang ya, tong poho. Oh, siap Kang. Ya teh nu boga hutang saha? Anu pangnagihkeun saha? Cek, geus aman cek, jigana cek. Sok keluar. Aman, nasi cek teh cek, aman cek. Si cek. Alah, sia. Nah, ini tidak wet udah budak. Buah-buah cunanku itu si Udin, ieu euy.